Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Nuhun upami damang mah. Dina pangajaran saacana kurang leuwih 3 lawungan, 3 minggu urang geus diajar ngeunaan materi kawih. Tah ayeuna materi anu baris dipedar ku urang nepi ka kurang leuwih sababaraha lawungan, sababaraha pertemuan nyaeta materina warta. Mung saacan dipedar naon ari warta? Masih ingat minggu kamari di akhir pengajaran? Naon tatarucinganana? Patarosanana naon? Laras pisan. Naon sababna lamun aya tangkal caringin dihareupeun imah teu meunang dicabut? Jawabanana sabab moal kuat lamun dicabut mah, tapi kudu dituar atawa dipotong. Terus jawabanana keprok heula atuh. Pamirsa, sangkan naon wae rupa hal anu dilakukeun ku urang, utamana dina waktu diajar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sarta aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hayu urang ngadua heula. Ngadua di kawitan. Rengse. Luyu jeung kasapukan urang satu tasna ngadua, urang kudu ngawih KPD. Kawih pangjajak diajar. Seperti tadi geus disebutkeun, yen materi anu bakal dipedar ayeuna nyaeta warta. Warta teh mangrupa beja, iber atawa informasi. Bisa ngeunaan naon wae, anu penting aya mangpaatna keur balarea. Aya mangpaatna keur jalma rea. Wangun warta bisa mangrupa media cetak atawa tinulis, bisa mangrupa media elektronik. Warta dina media cetak contona dina majalah atawa koran. Warta dina media elektronik kacida lobana seperti warta dina radio, warta dina TV, internet, ngaliwatan YouTube, jeung anu lain-lainna. Ieu kompetensi dasar jeung tujuan pangajaran materi warta.
Tina kompetensi dasar jeung tujuan pengajaran jentre jelas yen hidup sanggeusna proses diajar diharapkeun bisa nulis atau nyusun contoh warta. Anu kaduana hidup bisa maca warta kalawan mernah tur bener. Boh rengkuhna atawa tarik halona sora. Ayeuna pek titenan ku hidup aya 2 contoh teks warta. Anu kahiji contoh teks warta dina majalah atawa koran. Anu kaduana contoh teks warta dina TV atawa televisi. Sanggeus dititenan ku hidup tulis ieu 2 contoh teks warta dina buku catatan. Ngartos janten kanggo lawungan ayeuna, kanggo pertemuan ayeuna hidup cekap nitenan 2 contoh teks warta, terus ku hidup tulis deui eta 2 contoh teks warta dina buku catatan. Teuasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaos sakiceuk. Hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok ge tibra kantenan nyimpen simpen. Siksa nalangsa mun teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega.
palangnya mondok gitu tibra kantenani. Tah ayeuna di akhir pengajaran seperti biasana urang tatarucingan. Tos siap? Dangukeun teguh naon jawabanana. Hirup di luhur, paeh di luhur. Naon sok jawabanana. Pangajaran kanggo lawungan ayeuna rupina dicekapkeun sakitu wae. Hatur nuhun tina perhatosanana. Hapunten upami aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.